Prabu Siliwangi ngagaduhan saurang tilu ni anak anu namina Walang Sungsang, Rara Santang, jeung Prabu Kian Santang. Tapi sairing mapanda waci, Islam oge lebet ka jero Nusantara. Wahai ayahanda, abdi atos mikawana serta mempelajari ngeunaan Islam, serta atos anu megatkeun kanggo ngiring pituduh agama Islam. Wahai anak king, naha anjeun hoyong ngiring pituduh Islam? Naon ilmu anu Bapa ajarkeun ka anjeun kirang kena? Sanes kitu ayahanda, Islam nyaeta pituduh anu ngajarkeun kasayang. Ayahanda henteu ngijinkeun anjeun kanggo lebet kana Islam. Lamun anjeun angger kanggo memperdalam Islam, mangka abdi bade ngusir anjeun ti karajaan ieu. Sawios ayahanda, abdi bade miyos ti karajaan ieu serta memperdalam Islam. Pangeran Walang Sungsang oge miyos ka Cirebon kanggo mempelajari ngeunaan Islam. Dina wanci eta, Pangeran Walang Sungsang sarta Nyimas Rara Santang dongkap ka Cirebon kanggo memperdalam ilmu Islam. Pangeran Walang Sungsang ngawangun hiji tempat tinggal anu disebut Gedong Mitana. Pangeran, di Cirebon ieu urang bade mempelajari Islam serta mikawono leuwih jero ngaunaan Islam. Raden serta abdi hoyong terang naon eta Islam guru. Urang hoyong syekh ngawurukeun urang ngaji sarta ibadah. Tangtos wae kenging, abdi bersyukur margi maraneh hoyong mempelajari naon eta Islam. Hatur nuhun syekh, abdi bade leres-leres diajar di dieu. Abdi tangtos bade memperdalam ngaunaan Islam. Sok wangun hiji tempat kanggo maraneh calik. Sanggeus sakitu lami mempelajari Islam, Rara Santang sarta Walang Sungsang oge ngalakukan ibadah haji. Sabalikna ti Arab, maranehna diperentahkeun ku guru kanggo muka lahan di wilayah kebon basisir. Walang Sungsang, sok bukalah lahan di wewengkon kebon basisir. Kanggo naon Syekh Datu? Supados anjeun tiasa nyebarkeun agaman Islam ke wilayah Nusantara ieu. Mangga Syekh Datu. Walang Sungsang oge geragiru nuju ka wilayah kebon basisir. Ternyata teu aya naon-naon di wewengkon ieu. Wahai nonoman, naon anu anjeun pilari? Abdi nyaeta Pangeran Walang Sungsang sarta abdi hoyong muka di daerah ieu kanggo ngawangun hiji desa. Punten Kanjeng Pangeran, abdi teu gaduh maksud kanggo lancang ka Kanjeng. Teu naon sarta saha wasta anjeun kisana? Nama abdi nyaeta Ki Danusela, sarta abdi ngabogaan saurang pamajikan. Mangga kalawan ieu abdi nunjuk anjeun minangka ku kanggo ngajenan anjeun yen anjeun luwih ti heula kantun di dieu. Hah? Maha Raden leres-leres hoyong ngajadikan abdi kuwu? Mangga Raden, abdi bari taat karena parintah anjeun. Sanggeus eta, Walang Sungsang oge mimiti muka lahan kanggo ngawangun hiji desa anu bade dipingpin ku Ki Danusela, mendapat gelar Ki Gedeng Alang-alang sarta Raden Walang Sungsang barobah kaayaan mewakilna. Ki Gedeng, urang ngawangun hiji musola kanggo urang lakukeun ibadah nu tepat. Raden leres kalintang, di desa orang kedah aya tempat kanggo beribadah supaya rahayat tiasa melakukan tetapan berjamaah. Kumpulkeun wargi kanggo digawe babarengan ngawangun musola. Iraha urang bade mimiti ngawung Raden.
Dua dinten deui urang bade mitembeyanna. Kanggo ayeuna urang bade nyiapkeun perkawis-perkawis anu diperlukeun. Sumangga abdi bade ngabejaan ka wargi. Wargi-wargi sakantenan urang bade ngawangun hiji mushola minangka tempat melakukan kegiatan keagamaan di ditu. Naha urang kedah ngawangun musola, sanes urang tiasa milampah netepan di mana wae. Memang urang tiasa milampah netepan di mana wae. Nanging musola sanesngan kanggo tempat beribadah. Jadi kitu mangga, janten iraha urang mimiti ngawanganna. Kanggo ngawangun nabade dipigawe 2 dinten deui. Ayeuna urang kedah nyiapkeun perkawis-perkawis anu diperlukan kanggo pawanguna. Hiji sasih atas lengkung. Raden, mushola anu anjeun perintahkeun atos resi diwangun. Sumangga urang bade ngagunakeun musola eta kanggo beribadah sarta kegiatan agama lainna. Naon anu bade urang pigawe sanggeus ieu Raden? Abdi bade miyos kanggo nyebarkeun agama Islam. Abdi tugaskeun anjeun kanggo ngurus desa ieu. Sumangga Raden, abdi bagi ngurus sarta ngajagina. Dina enjing, Raden Walang Sungsang oge miyos kanggo nyebarkeun agaman Islam di wilayah Jawa. Ki Danusela oge mimiti ngatur desa sarta ngawangun sanis katen fasilitas anu ditugaskan ku Raden Walang Sungsang sapertos wangunan pamarentahan, gudang penyimpanan kenging panen sarta mimiti nyieun pasukan kanggo ngajagi desa. Sanggeus sabaraha waksih Ki Danusela oge wafat. Raden Walang Sungsang oge balik sarta tumpak janten ku Urang bade midamel desa ieu janten hiji Kasultanan Agung. Hidup Walang Sungsang. Hidup! Abdi bade mempersunting saurang wanoja kanggo pamajikan kuring. Manehna namina Nyi Rasa Jati. saminggu saterusna Walang Sungsang oge nikah ka Nyi Rasa Jati. Dina warsi 1430 Masehi, Kasultanan Agung Cirebon oge tangtung. Raden Walang Sungsang oge kenging gelar Pangeran Cakrabuana sarta janten Sultan kahiji di Kesultanan Agung Cirebon. Ti pernikahan Raden Walang Sungsang kalawan Nyi Rasa Jati, anjeunna dikaruniai 7 jalmi anak, yaitu Rara Ponda, Rara Jati Merta, Rara Jamaras, Nyi Mertasinga, Nyi Japamentar, Nyi Jamarta, sarta Nyi Rasa Mala. Katujuh anakna mangrupa awewe. Kukituna Raden Walang Sungsang oge nikah kalawan Nyi Mas Kencana Larang kanggo menangkan budak lalaki. Wahai pamajikan kuring, naha abdi kenging nikah ka saurang anu namina Nyi Mas Kencana cegah kanggo menangkeun saurang putra supados kesultanan ieu ngabogaan penerus. Sumangga Kang abdi ngijinkeun kanggo nikah ka anjeunna. Tenang wae, manehna nyaeta hiji jalma anu sae sarta bijak ditu sapertos anjeun. Abdi percanten ka anjeun Kang Mas. Sanggeus pernikahan eta, Raden Walang Sungsang oge ngabogaan 3 jalmi anak, nyaeta Nyi Dalem Pangkuwati, Pangeran Kajaksaan, sarta Pangeran Pajarakan. Walang Sungsang oge menangkan 2 jalmi putra ti Nyi Mas Kencana Larang. Wahai anak-anak king, maraneh ulah mempersoalkeun tahta sarta ulah di deui maraneh ngaributkeunana. Sumangga Bapak, urang bade ngajagi kakeluargaan. Nuhun Bapak, urang bade janji kanggo silih ngajagi. Jeung ulah maraneh iri ka kejaksan margi. Manehna
Bade jantan sultan di Kesultanan Agung. Kitu pisan carios tangtuna Kasultanan Cirebon. Wahai anak king, anjen oyong ngiring. Wahai anak king. Wahai anak king, anjen ngiring. Wahai anakku, itu bahasa Indonesia. Wahai anak king, anjen oyong ngiring. 3. Sumangga Kang, abdi lupa. Alah, Zaman dulu ada kacamata nggak sih? enggak. Ya udah sih ya. Iya makanya zaman dulu ada kacamata. Copot aja, copot Copot aja. aja. Masalah. Nah. Itu mas tadi yang Pak, yang orang keluarga. Iya. Enggak apa-apa. Kan beda orang. 1, 2, 3. Pahit. Ada gosnya jadi manis. Pahit. Sumpah. Apa sih? Please deh aku kasih. Satu, cepet dong, cepet. 1, 2, 3. Wahai nonoman, naon? Tapi gue takut tiba-tiba gue salah nginjek deh. Gak apa, sudah lu copot dong. Ini lewat mana? Gue nggak tahu. Please tungguin dong. Oh. Nggak bisa jalan gue. Udah maju. Fikron no tengah-tengah sana no. Bocah udah sampai situ baik. Ayo cepetan. Nggak bisa nih gimana? Udah maju aja. Maju-maju ini air gila. Lucu banget. Pedisim. Put lagi jalan. Tungguin, please tungguin. Gue takut kameranya jatuh itu doang, sumpah. Harusnya megang siapa? Terus sampai sana baik. Bikin ke petani. Petani dong. Sumpah bener-bener susah banget dong. Kami ini kamera vlog tau Mim. Mana kami? Tolong. Di sini kayak bisa kan? Nah, iya di sini tuh. Udah dong. Ini boleh diinjak. Ini boleh diinjak deh. Ayo. Akhirnya